tak orang ada munzarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set tah ieu kangjeng sina umat babakat di sina umat kududa urang mundur ada mundur dina riad kuari lamun mundur katakol mah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen. Nah sina Umar maot kuburkeun memimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah masuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui ayeuna denge kerencannya atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadenge langsung yuk dia Sidina Ali bener kadenge